Ngarujak petai selong ngagoreng peda nikmat atuh guys. Assalamualaikum. Hai hai hai. Kumaha darama? Dinten ayeuna sapertos biasa abi mah bade ngarujak deui guys. Kalaresan tadi enjing-enjing abi teh nyandak petai selong sareng surau. Rencana nama bade dirujak moal dilalap. Di petai selong mah tiasa dirujak, tiasa dilalap. Kumargi abi mah resep rujak janten bade dirujak we. Kupados tambih pedo elom yu urang ngagoreng peda. Kalaresan ieu teh pedana mung aya hiji guys. Jantan cekap lah kanggo saabieun mahnya. Da ari peda mah tos saperos dagingnya hiji ge asin jantan awet. Ngagoreng pedana ditambihan bawang sareng cabe guys. Singkat cerita ieu teh tos asak guys. Yuk urang taruang. Bismillahirrahmanirrahim. Belum diemam guys. Pokona mah nikmat guys nya ari saur abi mah da kasenang abi mah kieu. Semuahan cewek terus seprurujak. Pokona mah nya mantep atuh guys. Aya nu hoyong yu atuh kadarieu nya ulang balotram. Urang tuang saaya-aya. Da ari abi mah tara gaduh nu aneh. Paling nu kararieu pangintennya rujakeun guys. Carita kangge dinten ayeuna sakieu bae. Hatur nuhun.